Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana pendak deui sareng Kang Arid Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh nyenak judul Sobat Siluman seri anu ka-18. Ieu dongeng Sunda teh karangan Kang Arid Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra ya acara dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pang beberah kana manah ka mitra-mitra sadayana. Malah manarnya biasa nyerengan karena kegiatan mitra-mitra sadayana. Kamari teh nuju nyarioskeun nyaeta di bumina Juragan Onot anu kadongkapan papatih ti nagara Siluman Oray. Duganya nya supados teh nyangkolong tinggal waktu sumangga ieu acara dongeng urang kawitan. Der si goreng eta teh patih naga belit ti karajaan Siluman Oray anu diparentah ku Nyimas Gelung Ayu. Geus nepi ka imahna Juragan Onot. Cakakak patih naga belit seuri deui meninya kakak. Atuh cong Juragan Onot nyembah. Haturan Gusti Patih sim abi pun Onot bade nyangakeun sembah pangabaktos mugi katampi ku gamparan kituna teh bari jeung deku turna kahanap sirahna tungkul leungeunna rapet bari acong-acongan kumaha we prajurit nyembah ka raja. Ditarima ku kaula Konot sebah pangabakti maneh, ceuk patih naga belit. Aya pikersaeun naon panjenengan Gusti Patih sumping ka dieu kan wadal atos dicandak, ceuk Juragan Onot heraneun sabab ari ngaranna siluman mah teu diangkir mah tara datang jeung lamun eueuh kapentingan mah beda jeung manusia makan sok hayang we ulin. Ari siluman mah teu penting mah tara datang. Cakakak patih naga belit nyakakak seuri deui. Ya perkara eta nu mata kaula datang ka dieu ge Konot sabab wadal anu dibikeun ku maneh teu kapake. Maneh salah mere wadal. Gusti Putri Nyimas Gelung Ayu ngamuk. Untung Nyimas Putri Ayu anu teu daekeun ka dieu. Masih keneh untung kaula anu ditahna nepungan maneh Konot. Da lamun Nyimas Putri anu kadieuna maneh geus moal aya hampura. Maneh pasti dibawa ka nagara Siluman. Maneh moal aya keur ampun Konot. Kitu ceuk patih naga belit. Da bener
Lamun Nyimas Gelung Ayu anu kadinya, wah geus eueuh hampura sabab beda adat Nyimas Gelung Ayu mah. Para nyebutkeun engke isuk atau pageto, beureum nya beureum, hideung nya beureum, hideung. Kalau dihukum ayeuna, dihukum ayeuna. Henteu ciut kanu hideung, henteu ponteng kanu koneng. Estuning Nyimas Gelung Ayu mah dina negakeun hukum teh bener. Teu mikirkeun yen eta teh deukeut jeung raja, teu mikirkeun eta deukeut jeung patih, salah langsung dihukum. Atuh Juragan Onot meuni reuwaseun. Reuwas lain dikira ngadenge omongan ti Patih Naga Belit kitu. Anu saterusna pok Patih Naga Belit nyarita deui. Tah hukuman keur maneh Konot. Ieu harta maneh ku kaula rek dicokot satengahna. Anu katiluna maneh Konot kudu gancang-gancang neangan wadal keur gantina. Lamun maneh henteu mere wadal dina nepikeun ka poe isuk atawa pageto, maneh ku kaula rek dibawa ka nagara siluman, atawa anak maneh anu bakal dibawa ku kaula ka nagara siluman. Ku kaula rek dijieun parepes, rek dijieun jembatan. Kitu cek Patih Naga Belit. Juragan Onot reuwas lain dikieuna. Reuwasku itu, reuwasku ieu. Hartana bakal dicokot setengahna. Anu kaduana kudu gancang neangan wadal keur gantina. Tapi Juragan Onot teu loba mikir, cedok nyembah. Sandika Gusti Patih, sim abdi pun Onot mangga bade nedunan ka hoyong Gusti Patih. Syukur Konot. Kaula bungah ngadengena. Tah kaula ayeuna rek pulang ke nagara, kaula rek laporan langsung ka Gusti Prabu. Kitu teh nganlas Patih Naga Belit leungit tina paninggalina Juragan Onot nuju ka nagara siluman anu dituturkeun ku sora angin anu ngahiung. Eta sora angin marengan inditna Patih Naga Belit. Anu saterusna eta angin laun-laun les leungit teu kadenge deui. Ulang Juragan Onot ngahuleng lain dikieuna. Teu ngarti naha wadal nepikeun ka teu katarima. Pan biasana mah tara nepikeun ka kitu. Ari wadal mah nu kumaha-kumaha ge pasti ditarima. Rek kolot, rek budak, rek ngora atawa geus kolot.
Katambah hartana bakal dicokot setengahna. Atuh yakin harta manehna bakal leungit satengahna. Anu tadina pikiranana bakal namahan kusabab geus merewada, kanyatanana tibalik tina pikiranana. Geus kabayang harta satengahna bakal leungit, lain harta saeutik. Waduh, kumaha aing geus kieu? Aing kudu ka mana neangan wadah? Da di lemur ieu mah geus hese. Cek Juragan Onot bari nyabakan tarang. Otakna muter kumaha carana meunangkeun wadah. Pan kamarege neangan teh nepikeun ka lieur. Untung aya ganda. Kurang ajar, ieu gara-gara si ganda. Aing rugi ku itu, rugi ku ieu. Cek geurentes hate Juragan Onot jadi nyalahkeun ka ganda. Geus sidik manehna salah, geus sidik manehna nu ngawadalkeun ganda. Ari jelema geus linglung mitra-mitra, malik nyalahkeun ka ganda. Kaya kieu mah aing kudu neangan deui punjunganeun. Lamun siluman orai geus kieu mah moal baleg. Nyaah, kema aing rek ulin ka sobat aing. Kitu cek keurentesna hate Juragan Onot. Bari sare nangkarak bengkang panonna merong kana lalangit. Pikiranna ngalayang cus-cos karitu ka dieu. Teu puguh rarasaan naon nu kudu dilakukeun lamun geus kieu. Lamun ayeuna teu mere wadah pasti maneh dibawa atawa anakna dibawa dijieun parepes keur di karajaan orai. Ingat kadinya tuh brigidig manehna ngaberi gidig sieun. Ari ngawadalkeun batur mah lempeng we. Teu karasa waktu teh nyaho-nyaho geus isuk-isuk deui. Malahan mah beja yen ganda geus balik deui. Muni gancang pisan eta sumebarna teh beja pa beja-beja nepikeun ka Juragan Onot oge jeung Neng Uning ngadengeun. Paingan omongan jelema mah harus alabatan goong. Eta ge informasi ganda peuting balik isuk-isuk geus nepi bari tanpa ngagunakeun telepon dina ngabejaanana teh. Malahan mah ari beja jeung omongan jelema cenah ayeuna mah janggana mah satosna uih janten langkung kasep. Kitu sabagean anu nyarita eta mah awewe bari randa anu bogoheun ka ganda. Atuh Neng Uning meuni atoheun pisan ngadenge ganda geus mulang. Ganda geus mulang deui ka imahna bari jeung dina kaayaan salamet. Da kamari Neng Uning basa ka imah bianah meunang beja ti Aki Sanusi yen ganda aya anu mawa usiluman. Jeung saur Aki Sanusi yen ganda teh lain maot. Jeung can waktuna lamun dipandang ku elmu Aki Sanusi. Atuh kamari ge Neng Uning teh tos bungah ngadangu cariosan ti Aki Sanusi. Ari ayeuna bener we kabuktian. Atuh ngan teu sirikna engklak-engklaken Neng Uning teh ngan henteu ari nepi ka engklak-engklakan mah sabab aya bapana.
meureun teu seep waktosna mitra.